anak ibu nu geus punena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai di mana wae ayana haturan wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng nya. Danget ieu sakumaha biasa Aki bade neraskeun hanca carios wasiat indung anu katunda. Dina bagian ke-11 harita teh urang nuju nyaritakeun mulyana anu keur ikhtiar metakeun akal tarekah neangan pangupa jiwa ku cara nawarkeun wasiat indung susuganan aya nu daekeun meuli. Kitu harita anu katunda teh nya. Atuh kumaha salajengna nasib mulyana? Sumangga nyangakeun dongeng wasiat indung bagian anu ka-12. Wilujeng ngadangukeun. Ujang Nyai urang teraskeun hanca nya. Harita teh mulyana nyamperkeun ka hiji jalma tuluy nyarita. Punten juragan, manawi bade ngagaleuh wasiat bari ditembongkeun kalayan sopan. Ari anu diajak nyarita kerung. Panonna melong kana kertas sacewir anu ditembongkeun ku mulyana. Cakakak seuri terus ngomong semungoa. Dagang nu kitu patut mah kudu kanu gelo deui atuh tong kadewek euy. Kituna teh bari nunjuk kanu jauh. Mulyana ngarahu hatena rada seueul. Da sidik eta jalma teh nyangka gelo ka manehna. Tapi teu jadi pikir. Sabada amitan lempang deui neangan jalma anu sejen. Ari jalma nu tadi ngajajabkeun mulyana ku paneuteup bari nyerengeh semungoa. Teu kungsi lila mulyana tepung deui jeung hiji lalaki tengah tubuh. Make pakaian sing sarua hideung mamawa gemolan tina lawon bodas. Ku mulyana disampeurkeun pok ngomong kalayan sopan. Punten juragan, aya naon? Pokna tegeug. Manawi bade ngagaleuh wasiat juragan, ku abdi bade diical mirah, cek mulyana. Terus nembongkeun wasiat ti indungna teh. Nu diajak ngomong kerung deui bae ieu oge. Tapi teu nyieun peta anu pikanyerieun kana hate. Geus kitu ngomong daria. Isilah. Kami mah teu butuh kuno kitu patut. Boro-boro meuli dibere oge teu hayang. Bisi maneh butuh, yeuh dina gemolan kami teh sagala aya. Keris, batu ali, isim, jimat jeung sajabana. Ieu mah puguh, loba anu butuh. Hargana mahal deui. Ari eta naon? Wasiat. Moal anu meuli, moal. Mulyana teu nembalan. Terus ngalios ninggalkeun eta jalma. Tapi sanajan dihina jeung diseungseurikeun oge teu kapok. Di tempat sejen tepung deui jeung jelema sejen ditawarkeun deui ka wastadi. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha puluh jalma mah meureun. Tapi nya kitu saurang oge eueuh anu ngawaro. Lolobana mah ngece jeung nyeungseurikeun ka mulyana teh nyangka siwah. Ujang Nyai poe eta teu ngahasilkeun naon. Iwal ting meunang hinaan, tapi mulyana teu reuntas pangharepan. Tetep dina pamadeganana usaha mah kumaha bae jalanna, asal ulah matak ngarugikeun batur. Isukna ngider deui kawas kamari, meh saban jalma anu panggih jeung manehna ditawaran. Tapi anger eueuh anu malire,
lolobana mah nyeungseurikeun malah aya anu nyarekan segala rupa. Tina awahing ku capek jaba ditambah ku lapar deui. Mulyana reureuh handapeun tangkal kai tuluy nyarane lila-lila reup sare. Ujang Nyai tengah poe harita teh karasa panas matak hareudang matak bayeungyan anu laleumpang ting koloyong malah hayam oge ngariuhan di kolong imah. Ari mulyana harita teh meh-mehan beak harepan lantaran geus sababaraha poe ngajual wasiat can aya anu meuli wae. Dina hate gede keneh kayakinan tapi awakna karasa capek jeung lungse sumangetna mimiti ngurangan. Harita teh mulyana diuk dina batu nyarane kana gawir di sisi jalan. Panonna rarat-reret milih-milih jalma anu sakira pantes ditawaran wasiat. Ngarah teu loba teuing miceunnan tanaga kitu maksudna mah. Sabot kitu lar aya delman anu ditarik ku dua kuda. Usirna ginding horeng delman jalma jebud sudagar anu pangbeungharna di eta tempat. Reg delman teh eureun usirna rikat turun sarta nyekal kadali kuda tepung silila sudagar oge turun. Memeh ngalengkah menerkeun heula duduk kuina. Red ka kenca, red ka katuhu, gandeang lempang muru toko sisi jalan. Paripolahna ku mulyana dititenan. Malah lila-lila mah mulyana boga kayakinan jigana ieu anu bakal meuli wasiat ti indungna teh. Luy ngagereuntes dina hatena jigana ieu kasempetan anu hade, kasempetan anu ulah dilalaworakeun. Aing kudu gura giru ngadeuketan. Kitu cek mulyana dina hatena. Jung nangtung lalaunan geus gilig hatena. Terus nyamperkeun ka eta sudagar. Sampurasun pokna bari mangut. Rampes, aya naon kisilah? Kitu cek sudagar someh naker. Sanajan nenyo mulyana anu rarudin oge daek nemalan, malah mah nanyana bari nyerenge pikacongaheun. Punten juragan, abdi rumaos kumawantun kagamparan. Taya bayana pok geura nyarita aya naon? Abdi gaduh wasiat tipun biang. Danget ieu abdi peryogi artos kanggo neda. Ku kituna manawi gamparan aya maksad ngagaleuh ka ieu wasiat ku abdi bade diical. Barang ngadenge omongan mulyana kitu sodagar teh kerung mikir rada lila panonna melong kana kertas wasiat anu ditembongkeun ku mulyana. Lila-lila gap ditampanan terus diilo rada lila pok nanya deui. Hayang sabaraha gamparan anu langkung uninga? Mangga sabaraha wae, tembal mulyana. Manehna oge da bingung, teuing kudu dihargakeun sabaraha. Da puguh kakara atuh ngajual kitu mah. Heug ku kami dibeuli nya, tapi duitna moal wak ayeuna. Rek dilenyepan heula usina naon? Nah naon ieu teh hartina? Naon maksudna? Ayeuna anjeun ulah ka mamana? Tungguan di dieu nya, tah di dinya. Lamun ayana naon, tanyakeun ka kusir. Saha ngaran anjeun kisilah? Cek sudagar bari neuteup. Wasta pun mulyana juragan. Oh, pek daguannya kami rek dicukur heula. Sumuhun mangga, tembal mulyana. Hate mulyana ngemplong. Sabab aya harepan kana pihasileun. Hate mulyana ngemplong. Sabab aya harepan kana pihasileun. Gek diuk di emper toko teu jauh ti delman anu diparkir di sisi jalan. Malah ku kusir disampeurkeun, diajak ngobrol.
kacaturkeun sudagar. Bus ka tukang cukur, memeh dicukur diuk heula bari ngeukeuk kertas wasiat teh. Dibaca di jero hate sababaraha kali, tapi can kaharti maksudna. Ngan aneh, beuki lila beuki panasaran. Geus kitu tukang cukur nyampeurkeun, "Juragan, bade diparas?" "Mangga atuh meung kosong," cek tukang cukur sopanaker. Dan nyahoeun eta teh sudagar pangbeungharna di eta tempat. Sudagar teh cengkat sarta gek diuk dina kursi tukang cukur. Terus diharudung ku lawan bodas. "Ulah pondok teuing, beresan we sisina," pokna kalayan tenang. Terus diuk ngedayagdag bari nyekel kertas teh. "Mangga juragan, ke antosan sakedap bade ngasah heula pesona." Tembal tukang cukur bari gap kana peso, terus diasah lila naker. Hatena ting sareblak sarta jajantungna ratu. "Beunang ayeuna mah," gerentes hatena. Mana horeng boga niat jahat tukang cukur teh. Manehna geus badami jeung hiji jalma anu sirikeun ka eta sudagar. Tukang cukur dijanjikeun rek dibere duit gede lamun hasil mateni eta sudagar. Poe eta dianggap hiji poe anu mujur ku tukang cukur. Kadatangan sudagar anu rek dicukur dianggap rejeki, sabab bakal jadi duit gede. Mun hasil metik patina, manehna geus teu kudu jadi tukang cukur deui, sabab bakal boga duit keur modal usaha sejen. Ari sudagar geus biasa mun dicukur kadinya teh sok menta dipangrokkeun janggot. Tah didinya aya kesempatan anu hade pikeun tukang cukur. Sakali noelkeun peso oge kana ti koro sudagar eta, sudagar teh geus tangtu bakal paragat nyawana. Beunang sia, gerentes hatena deui. Terus malih sarta nangtung tukangeun sudagar. Samemeh dak nyukuran negerkeun heula hate, sabab jajantungna ngadadak ratu. Sabot kitu ku tukang cukur katenyo eta sudagar teh keur meberkeun kertas saceuwir sarta dibaca sababaraha kali. Ku tukang cukur kaciri pisan, atuh manehna oge milu maca jero hate. Ari unina eta wasiat teh kieu. Sing saha jalma anu boga niat goreng kasasama, awal akhir bakal cilaka ku polah sorangan. Barang cacap maca eta wasiat, tukang cukur ngaleketeh hatena. Kesang tiis ngadadak juuh. Jajantungna asa ratug tutunggulan. Rupa-rupa perasaan pagalo dina hatena. Reuas, sieun, was-was, kaduhung jeung sajabana. Ari anu jadi sabab eta tukang cukur boga rasa yen paniatanana anu goreng geus kanyahoan ku sudagar. Salian ti kitu boga anggapan yen sudagar teh jalma sakti, sabab weruh sadurung winara bisa nyaho kana naon-naon anu acan kajadian. Teu mikir panjang, brak deku hareupeun sudagar terus nyembah kawas karaja. Tina awahing ku gede karumasaan, pok nyarita. "Ampun juragan, ampun. Sakali deui ampun. Abdi rumaos lepat. Abdi gaduh niat awon kagamparan. Mugi gamparan kersaha luntur mana. Ngahapunten ka abdi kanu lamokot ku dosa. Tidanget ieu abdi janji moal gaduh maksad anu awon deui." Atuh puguh sudagar teh heraneun. Bus kertas saceuwir teh diasupkeun kana saku bajuna. Panonna melong ka tukang cukur anu deku keneh hareupeunana.
Ujang Nyai hanya kalpisan waktosna parantos seep atuh kumaha sikep sang sudagar sabada ngadangu omongan tukang cukur anu waleh ngaku salah sarta melas melis menta dihampura. Hiji deui kumaha nasib mulyana salajengna antos waleranana nya dina carios wasiat indung bagian anu ka-13. Rupina kanggo dinten ieu sakit heula anu kapihatur hapunten anu kasuhun tina samudayaning kakirangan sareng kalepatanana. Permios Cag